Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Muhimmatun ari ieu eta perkara anu penting kacida. Ai hazihi umurun azimatun. Tegasna ari ieu pirang-pirang abyat al-atiyah bet-bet anu bakal datang. Jadi ieu bet ka hareup eta umurun azimatun pirang-pirang perkara anu agung. Kecina ieu bet-bet anu bakal dicaritakeun teh pararenting cenah. Yan bagi peryogi non ayyuh tamma diperhatikeun non bisya'niha kalawan tingkahna itu umur. Kurang kudu diperhatikeun cenah. Ontah qad ajma'al urrafu jullahum ala anna afdalal a'mali lillahil ula. Qad ajma'a nyata-nyata tersepakat sal urrafu ahli ma'rifat juluhum tegesna kaseuseurana urap. Jadi para ulama ahli ma'rifat sepakat naon ala anna afdalal a'mali lillahil ula hibdun li anfasin. Kana saesuna nu pang abdolna pirang-pirang amalan pikeun Allah taala teh nu maluhur nyaeta hibdun ngaraksa li anfasin pikeun pirang-pirang napas. Jadi cek para arif billah, para wali mah amalan nu paling afdol ka Gusti Allah teh nyaeta ngaraksa napas. Ieu ngajaga napas. Sabab napas teh modal ti Allah, teu gratis. Sabab jelema loba ayeuna anu teu ngarekeun napas teh nikmati Allah. Yakunu aya naon hurujuha kaluarna itu anpas baduhuluha jeung asupna anpas teh tabillah ngucap asma Allah. Jadi keraina para wali mah asup Allah, kaluar Allah. Allah we atanabihu tina huwa. Kaluar asupna teh ngucap lapad Allah nahate nate. Eta pangabdol amal cek para wali bil malaibah ayeuna keur di perkumpulan kuba jelema alhola atanapi di keur ayeuna sepi rek keur loba jelema rek keur ayeuna kitu eueuh sasaha zikir asma Allah nurutkeun ayeuna kaluar asupna napas. Bisa dikalawan ayeuna itasjid Allah sumbal madi terus dipanjangkeun Allah. Jadi tasjid aya panjang aya. Tahtu ayeuna kahandap summa pauku terus kaluhur kahandap ayeuna Allah sifatan lahu bari nyipatan lahu ka Allah ma'a barzahin sarta ayeuna cukang lantaran. Barzahin teh engke kalaeda hareup sarahna Syekh Mursyid. Pastakmila mangkanya punakeun temenan anjeun. Jadi kudu boga guru deui. Kudu ayeuna ditalkin ku guru carana kumaha. Lamun ayeuna zikir sabarahana kumaha, trai amalan nu lainna naon wae, doa-doana naon wae, aya tata cara kitu. Kudu baiat
Baiat teh aya beat nu luareun urang. Aya beat thariqah beda. Au zikri tahlilin atanapi zikir tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah eta tadi mah Allah. Biasa lamun tarekat mah tarekat Naqsyabandiyah. Kadituna ayeuna kas Sayyidina Abu Bakar. Atanapi disebut ayeuna kitu tarekat Siddiqiyah. Tadina ti Abu Bakar teh akan jalurna. Au wabi alamun ayeuna kitu zikir tahlil ka Sayyidina Ali. Eta. Disebut tarekatna Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Kitu Qadiriyah. Wa bi zikril hopi jeung ayeuna zikir hopi, zikir ayeuna nu teu diucapkeun hate. Eta mah min gairi tahrikis sifah kalawan tanpa ngagerakeun ayeuna lambay. Geus teu ngucap Allah Allah atanapi la ilaha illallah hate we. Allah Allah hatena teh. Terkadang ngikuti detak jantung gitu. Tadawala ayeuna gonta-ganti atas si jalma eta. Mungkin ayeuna zikir Allah Allah atanapi la ilaha illallah atanapi teu ngucap bibirna ngana hate. Eta cenah amalan-amalan ayeuna nu paling sae. Cek ayeuna para aulia, para wali Allah. Ngaraksa lisan, ngaraksa napas gitu lain itu, dipakekeun zikir. Hadhil abiyatuna qala an-nadzimu an syaihi Idrus Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhum ieu pirang-pirang bete tos nukil kana ieu bete nyaeta saha an-nadim nu nganadomkeun ti Syekh Idrus Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi nang ayeuna Syekh Habib Al-Idrus. Aikod ajma aksarul arifin tegasna nyata-nyata tersepakat kaseseueuran para jalmi nu makrifat ala anna abdul taat hibdul anfas kana saestuna pang abdulna pirang-pirang kataatan teh nyaeta ngaraksa napas-napas. Tiap poe pake zikir pan urang mah teu sadar napas jiga lain ayeuna kitu nikmati Allah. Padahal napas mah sumber kahirupan santeuna. Ketika jalma teu bernapas paeh teh eta. Otak napas mah panjang cangroh napalna awak napas. Ketika jalma hirup keneh pasti bernapas. Jalma geus maot geus eueuh napasan eta kolot baheula mah nu maos ku kaca cenah kadeung kaca-kaca kana deukeutkeun. Maksudna lamun napas kan bakal aya embunna na napas. Na kaca teh. Berarti hirup keneh, bernapas keneh. Lamun eueuh berarti ayeuna kitu geus maot. Atak napas mah qaidur ruh, talina roh gitu. Wa huwa ayakuna hurujul anfas mana ari hibdul anfas teh carana ayakuna aya non hurujul anfas kaluarna pirang-pirang napas waduhuluha jeung asupna napas teh eta biqauli Allah ngucap lapad Allah 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 ma'al jamaah boh bari berjamaah jeung batur bebarengan wapil infirad ayeuna atanapi ayeuna keur sosoranganan rek babarengan jeung batur erek ayeuna sorangan dikir ayeuna lapat Allah Allah cenah ngaraksana pas teh wa innahu miftahul ghaibi mangka saesuna itu qaul Allah teh eta kuncina perkara nu samar kuncina alam gaib. Lamun urang hayang ayeuna nganyang ka alam gaib lobakeun ta zikir Allah Allah kunci alam gaib kunci ayeuna perkara nu samar kulantaran kunci al ghaib matak para wali mah sok aya kamonesan sok kadang weruh sadurunge winara
apal sebelum kejadian. Pada eta mitologi ya. Gitu. Koncina boga. Bisa na ongkah hareup gitu. Wajarul khairi jeung ayeuna anu penarik kalusan. Paranti narik kalusan. Jama loba zikir insyaallah bakal loba kalusan. Kal ngepek gitu. Wa unsul mustawhisi jeung ayeuna pang bebetahna cek urang nam jalma nu gelisah urang cemas wae hirup wah gali rehat teh nu salbakeun dikir insyaallah bakal tenang ala bidzikrillah tatmainnul qulub gitu. Wa jami'u syattana jeung ayeuna anu peranti ngumpulkeunna perkara-perkara anu acak-acakan sakalina tuh wa jami'u syattani sohibi jeung ayeuna peranti ngumpulkeunna perkara anu ayeuna acak-acakana ti nu bogana itu syekh tukang zikir ayeuna loba urusan teu beres atawa naon wae lobakeun zikir insyaallah beres atanapi mungkin syattat di dieu teh nu teu beres tina masalah hate loba roda ieu bahona teh hatena insyaallah bakal ayeuna dibereskeun gitu. Wa idza ghalaba ana zakir hubus mil madkur ketika ayeuna ngalindih kanu tukang dikir naon hubus mil madkur resep nyebut asma anu ayeuna disebutna urang lamun ayeuna loba dikir nyebut lafaz Allah wah geus ngelehkeun kana naon per detik per menit diuk nangtungna teu dikir we tamu geus ngalindih kitu kitu hatta anna ba'da zakirin sehingga saya suna sapalihna jalmi tukang zikir anu kajadian eta waqa'a tumiba cek urang nama murad alai kaitu badu zakir non hajarun batu kelempang katingang batu badag pakotoro mangka netes non adamu getih alar adi katanu plak teh atuh getihan ngaran jelema arod basaria naon tah kaunikanana wa kataba jeung nulis itu dam Allah kana lafaz Allah tukang zikir mah ketika geus ayeuna loba zikirna cek urang geus resep nyebat nama Allah teh kabuktian cenah aya jalma ahli zikir katingang ku batu getihan eta getihna nulis lafaz Allah atau nabi carita Syekh Siti Jenar teh wakila dipencit eta ayeuna getihna teh nulis lafaz Allah eta sing atanapi Syekh urang luar teh tah al-halaj gitu sama al-halaj gitu Zakaru Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani tasutur kana eta ayeuna kaza tah eta keterangan nu tadi teh ayeuna anu bado dari kirin teh carita eta teh Zakaru tos nutur kana kaza sa Sayyidi guru Gusti kaula Abdul Wahab Asy'arani cek Syekh Abdul Wahab Asy'arani seorang wali anu ngarang Min Husaniyah anu ngarang kitab carita-carita wali tah nonton deh teman-teman beri ngarang deh ya mukarmatil aulia wa yajib sareng wajib ala murid ka muridun ayat kuro dikir murid bikuwatin tamatin ku kekuatan nu sampurna bihai sulayat kopihi mutasaun sakira-kira teu nyesak pihiti itu murid non mutasaun tempat asup jadi wajib cina keur ayeuna seorang murid jadi dia teh murid sakola tapi jangan nu ngarepkeun hayang usul ka Allah hayang caket jeung Allah karek diajar dikir murid ngaranna cenah torekat jadi zikir kalawan kekuatan sampurna jadi sing alus tina ngucapkeun teh mun Allah mun la ilaha illallah la ilaha illallah jadi kudu
kudu bener gitu ulang nu toilet toy gelah cek awas ya nu hoream karena nyebut urang cenah nu mulia kuat keploya-ploya cenah semangat dong cenah jadi kudu kakuatan nu sampurna sehingga eueuh tempat asup nu hata teh nu aya teh pinuh ku Allah. Faiza zakarang muridu rabbahu di mana-mana zikir seorang murid kanu jadi pangeranana bisidatin kalawan kuat. Wa azmin pajaman ayeuna nu kuat, pasejan nu kuat. Mun urang zikir ka Allah, zikir Allah bari kuat urang tina babacaanana, tina patekadanana, hatengan ka Allah bibir ngan ayeuna nyebat nama Allah. Naon tah padilahna tuyat lahu maqamatut thariq maka bakal dilipat maksudnya bakal diraih ku urang lahu pikeun itu ayeuna kitu murid naon maqamatut thariq maqam tarekat insyaallah bakal bermakom cenah jelema teh tina tarekat boga maqam boga posisi gitulah boga derajat gitu aya bagian nu bahasa leutikna mah gitu disuratin kalawan ayana cepet min garibatin kalawan tekendor tehararese insyaallah lambat laun bakal menangkeun ayana makom jagoana mun ayana orang terus-terusan zikir kalawan bener-bener kuat keyakinan parubama qata pisatin terkadang bisa nempuh itu murid teh pisatin tina sawaktu tina sajam boh nanti malayak tauhu gairuhu anu mana teu bisa nempuh karena itu mak teh sagweru salianti murid bisyahrin tina sabulan jadi tina masalah ilmu dikiran mah perwalian mah terkadang aya jama dikeun geus cek bahasa dawuh bau si teh geus mang 10 tahun 16 tahun teu daek jadi wali pada kurang kumaha ayeuna dikina loba tapi terkadang kerek aya zaman nu ayeuna kerek 1 tahun 2 tahun geus diangkat jadi wali atanapi bubulanan diangkat jadi wali atanapi mimingguan geus diangkat jadi malahan cek Bidayatul Hidayah mah sakejapan cenah tah nah Minhajul Abidin teh harita eta Ashabul Kahfi langsung jadi ijazah di wali teh waliullah teh kasih Allah waliullah teh kan eta sakedapan eta jadi eta mah kersaning Allah da eta mah nu ngangkat mah Gusti Allah kitu Allah ngerasakeun si ieu mah dek make sebab rek teu Allah anu teu make sebab loba jelema teu puguh-puguh ayeuna diangkat kadang biasana nu tanpa sabab sok jadi wali majlub garelau biasana atanapi kitu nu make sebab nu cuk galur heula bertorikoh bahna teh seueur gitu wa aksara atanapi langkung seueur mungkin leuwih ti sabulan wa dalilu ala dalika jeung ari anu jadi dalil ala dalika kana itu mazkur disebutan bieu teh kudu dikir kudu ayeuna tarik kudu syidah mun dikir teh nyaeta qaulu ta'ala daun Allah ta'ala summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah summa qasat terus teas naon qulubukum hate aranjeun kabeh min ba'di dzalik satosna eta perkara pahyari itu kulub hate teh kal hijarah jiga batu hate mah batu teas hate ge sok aya teas malahan hate mah al asyaddu atanapi malahan leuwih banget leuwih kacida naonana kaswatan teasna batu ayeuna teungar ku palu bada mungkin ayeuna beulah pecah terkadang hate jelema mah ku tuas-tuasna geus dipapatahan ulah carita ku anjeun ngan ku kanjeng we ku nabi Abu Jahal itu narima. Tah, nurutkeun kana eta ayat pakama andal hajar. Mangka sakumaha saesuna batu eta layan kasiru teu bisa pecah hajar ila bikuatin aing kalawan kakuatan. Batu mun hayang hancur kudu tarik deulna.
atuh kadalikanya kitu seperti hajar batu azikru ari zikir eta la yuasiru moal napakan moal ngepek moal ngaruh itu zikir bijam'i syattati qalbi sahibihi dina raraga ngumpulkeun acak-acakan hate pelakuna itu zikir illa bikuwatin angin kalawan kakuatan sarua wae cenah ayeuna zikir oge mun ayeuna batu hayang pecah kudu tarik neungeulna atuh hate oge supaya ayeuna kitu pecah ieu nu teuas jadi lunak kudu tarik ayeuna neungeulna la ilaha illallah tak dihujamkeun kana hate eta kada hareup aya carana kaza pada Syekh Abdul Wahab tah keterangan teh tos medahkeun kana eta Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni naklan anil qaul bari nukil ti kaum maksudna kaum dia ahli sufi wa hadza wal murad wa hadzaritu ayana kitu kama anal hajar tadi teh wa al murad eta nu dikarepkeun kitu jadi jika batu we kitu cenah dikir mah cenah bisyadi kalawan al muradu bi qauli nadim bisyadi anu dikarepkeun ku dawuh nadim lapat bisyadi cerita itu ya kudu syadi kudu tarik sebutnya dikirna dikir jahar nah bat kudu tarik sebab diumpamakeun jika batu teuas hayang pecah kudu tarik neungeulna hate teuas loba rodailna hayang lunak teungeulan sing tarik wa qalu ari daun masjid sumal maddi teras ayeuna dipanjangkeun tahtu suma pauku kahandap ka luhur la lamun dikir bohna teh la ilaha illallah kan eta kalur ka handap dipanjangkeun eta kama qala Ahmad Junaidi eta mah Al Maimuni sakumaha tos ngadawuh Syekh Ahmad Al Junaidi Al Maimuni yansha'u qaulallahi wa baqiyatal asma'i min surratih pilu si Ahmad cenah yansha'u ngawitan itu si zakir tenu dikir ngawitan maca lapad Allah jeung asma-asma nu sanesna ti mimiti mana cenah min surratih ti bujalna tina bujal urang lamun la ilaha illallah ti ngamantang na tela teh tina bujal la eta kaluhur wa yunzilu biha ala qalbi jeung nurunkeun zakir biha kalawan itu qaulallah atau nabi asma ala qalbi kana hatena terus geus dihandap dinaikeun ka luhur kana sirah teh kana mun-munan kana deui kana hate lamun Allah ayeuna tina bujal taikeun ka sirah kana hate mata sok kitu lamun anu seperti nu ti pajuret pan kitu Allah itu kahanap ka luhur kahanap tina bujal taikeun kana mun mah kahanapkeun kana hate Allah kikituan nah eta teh lain eueuh mana aya mana gitu lain joget gitu emang tata carana kitu ti guruna gitu lain jijieunan yang aya kitab guru ge aya ti guruna di kana itu aya ti ulama ti kitab aya seperti ieu intagis beres Syekh ayeuna kaul Ahmad qala Syaroni itu sakadeu Imam Wahab Asy-Syaroni yahtazu min fawqi ra'si ila usbu'i qadamai yahtazu wa yana robah itu si zakir min fawqi ra'si ti ayeuna ke tuluhureun mastakana zakir ila usbu'i qadamai nepikeun karamo-ramo dua dampal sampeana zakir bakal usik cenah tah ti siaran bikin ka suku teh komo nu meresapi mah terkadang sok aya nu teu kendalikeun geuning nya bakat ku asik meureun mah tak kitu ge la ilaha illallah aya nu kumaha teh kitu
aya gerakan-gerakan lokal anu tak terduga gitu. Terkadang soal anu gitu gitu. Wa qaulun nadim jeung ari dawahan ayeuna nu ngaramkeun sipah lahu mak barjain lapat sifatun lahu mak barjain nu tadi teh eta mayakra'u eta imma yukra'u bisukunil pa ana kalana dibaca eta qaulun nadim teh disukunkeun pakna sifatun jadi sifatun man Pak wa sukunil ha jeung sukun ha na berarti sipah al majrur bilam anu dijarkeun ku lam lahatu lain lahu tina hanuhu lain tina tan siptun lah gitu tah wakul nadim siptun lah terkang gitu dibacana wala budama dalika mitamil kopi teman teh sarta itu sukun mitamil kopi tina ayeuna nanwinan qop bikaulihi pauku tina lapat pauku terkadang paukun dibacana teu pauku make tanwin wa imma ay yaqra bisul hawa apa il maftuha ana kalana oge dibaca ayeuna yuqra'u sukun ha sabada panu dipatahkeun sipah gitu sipah jeung domaha anu dijaerkeun lahu ya juga biasa sifatun lahu menang sipah lah menek diwakop-wakopkeun seperti lamun khutbah wakopkeun meh ngeunangkeun kadengena teu rancu atanapi era ayeuna kita dibaca sifatun lahu mangga wa ada tanwin ngan eta mah teu dibaca tanwin pikop tina kopna pauku lamun rek dibaca sifatun lahu pauku gitu jadi cara macana gitu. Tapi naon mah kudu musonib teh gitu. Heueuh secara alatnya gitu. Asa kagok itu urang teh keur ngeunang-ngeunahun kitu tah nerangkeun ya. Tak teh ngedepengkolkeun kana alatna. Bisi teh ngarti meureun. Salah paham. Wal mah jeung ari manana alal ihtimal al awal nurutkeun ayeuna ihtimalul awal. Kandungan anu ayeuna nu awal syukuran cek nu awal. Eta istahdir syaihoka fi zikring hadirkeun anjeun asyaihoka kanu jadi guru anjeun fi zikir mun urang zikir teh sok hadirkeun guru ku cara memehna urang nawasulan teh hadoroh teh bari ayeuna dibayangkeun guru teh aya di hareupeun kudu robitoh bahasa tina eta mah ngahadirkeun guru saolah-olah aya di hareupeun guru teh dibayangkeun kitu inget keneh mun bahasa almarhum Ahmad Ulama ieu cenah ieu inget ka mama ya ieu mama cenah ieu inget ya ka mama ieu mama di dieu di hareupeun ya oh cina mama pan cina ingat mah kudu ka Allah sia Allah jadi geus nempo Allah cina bet Allah teu katempo cina ayeuna tempo urang cina katempo cina bayangkeun urang nu katempo cina pernah katempo jiga geus apal jalan ka Allah we cina masalah kitu jadi ka hati urang pan Allah teu apal mana Allah aya kudu kabayangkeun urang teu apal da moal kabayang atuh bayangkeun anu heula ka Allah kitu guru urang teh kitu eta ngan metode carana gitu nyari kedah emut maka ngan tina dikir mah dibimbing ka kitu inget lah ngaranna teh robiton ngaranna teh gitu tawajuh ngaranna teh robit tawajuh gitu teh berhadap-hadapan gitu biziki yakuna ropi koka supaya aya eta syekh teh jadi batur anjeun pisairi ila Allah taala dina raga orang berangkat menuju Allah taala kan orang rek Allah ya nyucruk dalur lamun tina tarekat maka itu kan kana kawalian lah bahasa bawari nama kita
Padahal kudu aya batur. Akhirnya lamun orang rek kalau sesoranganan, teu apal jalan, kalang suatu. Kudu aya batur saha? Mata kudu bawa syekh mursyid. Gitu nuduhkeun. Wa hadhihi min amil adab, tahri itu istihdaru syekh ngarirkeun guru teh. Eta teh min amil adab kalau berkembang pentingna adab. Jadi adab tina urang zikir, torekat kitu. Oke maka itu nama lah bagus ahli mah kudu gitu. Pertama karena awal-awal gitu. Paling pamiti unggul. Pakana mana kalamin nadim mangka aya naon mana kalamin nadim mana dawahan aya nu ngadomkeun teh hina idin nalekana itu madkur teh eta udkur bilisanika labdallah khalisan lillahi taala. Dikir anjeun ka Allah kholisan anjeun kana lapad Allah teh kholisan lillahi taala bari ikhlas pikeun Allah taala. Sing ikhlas teh karena Allah. Lamun la ilaha illallah la ilaha illallah tujuan la ilaha teh emang ngagungkeun Allah ya urang. Nah bat kudu diagungkeun kan pangeran. Pangeran ngus ngatur segala rupa. Beujeuh we urang hambana. Nggak sesak gitu. Untuk karena dikir teh karena air rek mayar, karena nempo cau gede cek bau cina kuat katarik ilallah cina cau gede ente maasti dari kolbika lisaika bari ngahadirkeun hati anjeun pikeun guru anjeun bari nah hati hadirkeun seolah-olah guru teh aya gitu. Jadi pas urang baheula pamiti ditalkin ku guru tah eta teh seolah-olah urang teh keur kitu aya di hareupeun guru kitu. Wa alal ihtimali sani jeung ayeuna nurutkeun ayeuna kitu kandungan nu kadua mah manana eta anal kaifiyat tapi dzikri tata carana zikir teh eta ayakuna ma'asyaihi aya zikir teh ma'asyaihi bareng jeung guru. Jadi kudu jeung guru gitu. Ari nu tadi mah urang zikir teu jeung guru ngan guru hadirkeun nalika tawajuh. Ieu mah jeung guru we cenah. Pala yatajawaju ila ghairi dzikri maka teu ngaliwatan si zakir kasalianti zikir alladzi laqanahu syaihu anu geus nalkin ka zakir saha syaihu guruna ila biidni aing kalawan idinna. Matak aya paribasa ieu daging keterangan tah lamun urang geus ayeuna kitu berbaiat ngalap padikiran ti hiji syekh teu meunang ngamalkeun ayeuna amalan ti guru nu lain eta tah eta coretan nu bieu la yatajawaju ila ghairi dzikri alladzi laqanahu syekh teu meunang ayeuna urang pindah ka zikir nu lain salian ti zikir anu geus ditalkin ku guru urang. Contoh urang geus diajar bahwa teh katakanlah lamun tina tarekat qadiriyah naksabaniyah la ilaha illallah jalur bohna teh Bapak Juret bohna teh atau nabi jalur sulyalaya atau nabi jalur bahuci tatu meunang ngamalkeun nu lain lamun Pajuret eta teh Pajuret eta tata cara eta udah pindah ka nu lainna gitu kecuali izin guru mun ceuk guruna jeung kudu izin guru we memehna ge lamun da kieu mencek guruna bohna teh sok we ayeuna ngalapor ka guru anu bohna sok tuturkeun metode ayeuna guru itu bohna teh ulah nu urang teu naon. Jadi salah kita aya izin guru mah ulah eta we nu ti guru we pake mah eta paling bisa eta teh lamun sabada guruna ngantunkeun. Guru orang nganturkeun tah urang pindah bohna teh guru nu lain dan syekh mursyid lain teu naon salagi aya mah kecuali aya izin. Nah atuh ke riweuh engke diadu teh metode ieu kieu pan tiap guru beda teh emang loba seueurna kitu kan aya bedana di antara eta. Ieu jalan A guru jalan ieu guru B juru kadua jalan B gerak urang teh na jalan A na jalan B hese kan suku ayeuna tina dua jalan
saya nepi justru mungkin tuh mah. Tapi lamun orang udah jalur iya we jalur A reh nepi kita lamun ka nya kabeh bolak-balik itu mah saya nepi teh nepi lain justru saya nepi gitu. Qauluhu au zikrin wala ila urodin atanapi wirid-wirid ge sami gitu ti guru gitu lah make guru nu lain gitu. Paling ayeuna ngalap berkah wungkul urang ngalap berkah gitu supaya ayeuna wati sanad geus ijazah ti guru A bohna teu urang sok dipake terus ijazah ka guru B ka guru C teu naon tah mah nguatkeun sanad mah ngalap berkah sakapeung sok dibaca kadang-kadangan teu difokuskeun teu dipake satiap poe teu naon tah mah bil barokah mah pan zikir teh aya zikir suluk aya zikir tabaruk lamun zikir suluk mah mun urang ti awal zikir suluk ieu aturanna kieu teu meunang make nu lain cek guru ti guru na kitu paling urang mah kana zikir tabaruk ieu mah ngalap berkah we gitu heuda sekurang-kurangna mah lamun zikir suluk mah aya aturan-aturanna kan aya panterangan-panterangan komo lamun ningal nu teu suryalaya geuning eta pasunatan teu miti hudang sare eta teh barekeun kitab bidayah teh diparake kan pasunatan teu miti salat sunat duha salat sunat isyraq nempo teh salat sunat birrul walidain salat sunat nah syukuran sehat di loba tempat kurang mah bisa sibuk kudu kurang paling orang mah tabaruk kayak ngalap berkah kalau al dzikrin tahlilin atau anapi ayana dzikir tahlil matupatun ala qali billah diatapkeun dawuhan Allah billahi lapan Allah. Qala sallallahu afdalu dzikri la ilaha illallah. Pang afdalna zikir teh babacaan teh nya la ilaha illallah. Sanes teu afdal kabarkeun subhanallah, alhamdulillah, atanapi doa-doa, atanapi hijib-hijib sae eta oge, tapi nu pang afdalna kitu nu pang hebatna mah anger la ilaha illallah. Rawahu al-Hakim. Ayali anna kalimatut tauhid sabab la ilaha illallah kalimah tauhid. Kalimah babacaan paranti ngaesakeun Allah kalimat tauhid. Teu aya pangeran anu hak disembah lintang ti Allah. Pangeran teh kan loba. Tah dinapikeun eueuhkeun. Pangeran teh eueuh we. Rek patung, rek berhala, rek matahari, rek ayeuna sawae deueuhkeun illallah nu aya ngan Allah ta tauhid ngaranna wa tauhidu la yumatsiluhu syai'un ari tauhid eta la yumatsiluhu teu ngakuran kana tauhid naon syai'un hiji perkara tauhid mah nu bisa ngakuran hijina Allah mah wali anna laha ta'sirun fi tathiril batin yang saya sunnah itu la ilaha illallah teh eta ta'siron bakal ngepek berbekas pitat hiril batin dina ayeuna ngabersihkeun batin mun hate kotor lobakeun zikir meh dikuras ujub riya takabur lobakeun zikir insyaallah bakal eueuh mun tadina bohna teh hayang kapuji bakal eueuh we nu karitu teh eueuh we gitu. Nyata cina aya wae meureun can beres meureun tak kitu ge. Da nu ayeuna terus-terusannya nya mah bakal aya taksir. Bersih hatena.
pan no la ilaha teh sekolah pan hadis mah pembersih pan harusna pembersih teh la ilaha illallah pan wa yufidu nafyal ilahiyah mangka mere faedah itu taksir nafyal ilahiyah nafyal alihah teh nafyal alihati kana nganapikeun pirang-pirang pangeran jadi mere faedah mere pengertian la ilaha teh geus eueuh bikaulhi la ilaha dawuhan ayeuna si zakir la ilaha pangeran teh la ilaha teu aya pangeran anu disembah geus teh pangeran teh eueuh termasuk Allah ge kaweuhkeun tah tina la ilaha teh sahenteuna da ilah karana ilah teh kullu ma'budin ilah setiap nu sok diibadahan disembah ngaranna ilah ngan wa yusbitu nyetepkeun itu zakir al wahdaniyat lillah karena sifat wahdaniyat sifat hijina pikeun Allah taala bikauli illallah jadi isbatkeun matak aya baca zikir napi isbat la ilah napi ilallah isbat carana la ilah kaluhurkeun dibuang gitu kaluhurkeun teh la ilah kaluhur la ilah Allah lang Allah illallah dayakeun diisbatkeun kana hate sebut dikir napi isbat teh aya nu diputerkeun teh lamun ayeuna ke kadu parasi mah diputarkeun la ilaha maksudna teh kabeh udah pangeran teh ilallah ditetepkeun jadi beda tiap guru-guru teh beda tata cara teh gitu nah bat guru dituturkeun heuda cek guru ieu urang mah da carita mencaita usul ka panggihna teh ku cara kieu cek guru bae urang da kapanggihna ku cara kieu cek guru cek kieu nu penting nepi gitu tinggal luturkeun urang dek kanu mana nepi nek kumaha gitu abi mah ahli lain gitu nya ari ngalap berkah mah gaduh gitu sanad wae tuh di kaler ahli mah Cidahu biasa ada ahli dikir tapi yang naon atuh komentator paling wa yu'idu dzikra min dhahiri lisani ila batini qalbi jeung ngabulak-balik itu zakir kana zikirna tina dhahir lisanna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha balik nepikeun ka batin ayeuna hatena jadi antara bibir ucap jeung hate bulak-balik kitu sarua ada pada wa azizi ta eta katerangan teh tos ngatos qauluhu wa bidzikril khafi mutalikun biqauli tadawala talukna jeung lapad tadawala bahwa ari tadawal teh eta pilu amrin muakkadin binunil khafifah jadi tadawalan asalna teh mayenuna tadawalan kitu teh ayhud adzikru al-khafiyya ngalap anjeun kana zikir khafi biroron kasiron kalawan ayeuna bolak-balik nu seueur zikir khafi mata diucapkeun hate gitu beda jeung zikir jahar wa wa min ghairi tahriki syafah ari zikir khafi mah kalawan tanpa ngagerakeun ayeuna lambai gitu ngan babacaan zikir khafi mah Allah biasana mah nu pondok kata nabihu gitu jarang la ilaha illallah mah eta mah keur zikir jahar qala sallallahu khairu dzikri al khafiyyu wa khairu ibadah akhfah ari pangsa sena zikir teh eta al khafiyyu zikir khafi keutamaan zikir khafi eta teh aya hadisna wa khairu ibadah tapi da zikir jahar aya hadisna da nu salah jadi henteu kieu anu hebat mah zikir khafi zikir jahar henteu keur zikir khafi aya kautamaan alusna hadisna keur zikir jahar ge aya tergantung posisi orang di mana
Wa khairul ibadah jeung ari pangsian ibadah eta ahba anu pang bisa diartikeun samarna atanapi pangentengna ngan jigana di dieu mah pangentengna ibadah ke diharap kalaya jelas. Rahul Qodoi an Utsman bin Affan. Wa inna kana al-akhafu ai pasina aya akhaf leuwih enteng teh eta khota teh khairul ibadati pang bagus-bagusna ibadah. Nah, bat kok cenah panu ibadah jigana kuduna panu pang berat lain. Nah, alus mah ibadah pang entengna. Nah, betul sakitu li suhulatil mudawamati kulantaran gampang ngalanggeng keuna ari enteng mah gampang. Bawa ka ditu ka dieu ge sakedeung bakal bisa dawam coba lamun berat ripu. Hate ayeuna dikir hopi panu bari tinggal Allah-Allah na hate. Bari macana ge ayeuna pondok kitu bisa urang bari dieu bari nangtu. Tak cenah eta pangalusna. Wali annahu ansyatul nafsi saya sunah akhop leuwih nanginaskeun kana hate. Kalau al-khofi jadi teu babari boring cek urang nama. Teu babari capek. Kalau al-khofi wa piwatin al-mukhaffa bil mim. Riwayat lain malin al-khofi tapi al-mukhaffa. Naon al-mukhaffa teh wa ma apahu dzaki eta perkara anu sinu dikir nyamarkeun eta perkara anu nasti manusia nu disamarkeun cenah. Bahwa ari itu al dikir hopi eta afdalu minal jahri leuwih utama tinimbang ayeuna dikir jahar. Aya karena naritakeun ayeuna kautamaan dikir hopi. Dan biasana ieu teh kerja mah jalma wasilin kan geus warusul geus tingkat tinggi gitu dikir hopi pangalusna tapi lamun keremuk tadiin keur pamiti ausna dikir jahar gitu. Nah kitab lain bahasana wa fi hadisin ahad dina hadis sanes mayupidu annal jahru afdalu mari perkara yupidu nu maedahkeun mah annal jahru afdalu. Yes cenah dikir jahar nu halus mah hadis sanes jadi cek gaya dikir jahar intina duanana kita anu awan sae duanana tinggal urang kosok tara rame wah sieun jahar nu halus mah ieu kopi eta sok dikir tara-tara. Kada pada ajil ieu keterangan teh sutur kana da si hajiji wa qala dulu hab asyaroni wa qad ajmal ulama salapan wa khalapan tos sepakat ulama salaf ulama khalaf alastiba bi dzikrillah ta'ala jamaatan nyunatkeun dzikir ka Allah taala teh bari berjamaah fil masajid tah cenah lamun di masjid kalau jelema sunatna naon tah ayeuna kitu berjamaah bari jahar kitu. La ilaha ni salat bahana teh la ilaha illallah la ilaha barengan tah sunatna kitu. Cek ulama salaf di kolab mau di masjid gitu. Kumaha tempat mun acara muludan, ulah dikir hopi jarang rempe. Itu jahar gitu. Mun keur sorangan di imah kelumpangan tak ada. Jadi kumaha kondisi. Wagoriha jeung liana itu masjid min gori nakil kalawan teu diingkaran deui bisyarti amnin minariaan syarat aman tina ria wa minta adzinahu musallin sareng tina umpaman sareng tina milaraana atanapi ngagangkuna saupana jalma nu salat pek tarikeun mun sakirana nu salat geus bareres bohna teh da sok jarang deui aya nu salat bahwa terus berjamaah bareng gitu. Ari kitu mah aya nu salat ataupun aya nu berjamaah mah ulah ditarikeun. Beda cek tadi aya nu berjamaah urang patarik-tarik jeung aya nu maca surat illallah cek nu salat haji cenah kaweur aing. Tanapi ria pamer kitu ye aing ahli dikir bahana teh. Tah syaratna kitu. Hiji ulah ria, dua ulah ngaganggu sakitu.
dikir jahar ria hubungan jeung diri pribadi hate benerkeun paniatan gitu diluaskeun ngaganggu hubungan jeung hablum minan nas gitu ulah ngagesek ka mah sakirana nu ilahar we nu ilahar mata ge ulah nu menculak nu ilahar mentina waktunya sawajarna bikin ka jam 8 jam 10 jam 11 malah wajar keneh di urang teu lamun jam 12 jam 1 baheuna teh ngaganengan da ulahnya gedikeun eta alus anu wajar-wajar we tidak tadi orang kaitung wajar ya orang baik kan di Cidahu jam 8 paling sajam jam 10 itu wajar mata jam 1 jam 2 gitu. Ya ke acara nama teh naon memang kerja acara na kitu Waqad syabal Imamul Ghazali rahimahullah tadawara masuk leuweuna teh kitu ari kana zikir amak bersalahkeun ari kana dangdutan daun ngontrok teh kana dangdutan tarupakeun Imam Ghazali rahimahullah dzikrul insan wahda wa dzikrul jamaah jadi Imam Ghazali mah nyamikeun zikir manusia sorangan jeung zikir ayeuna berjamaah nyamikeun jeung naon bi azanil munfarid wa azanil jamaah jika adan munfarid jeung adan berjamaah dikir mah cenah sami we jika ada gitu fa inna aswatal muadzinin jamaatan saestuna sorak-sorak tarukang adan bari berjamaah taqta'u jirmal hawa bakal bisa megatkeun itu ayeuna aswat jirmal hawa kana jirimna hawa atanapi udara aksaro bari langkung seueur min sauti muadzinin waidin tinimbang sorak tukang adan nu sahiji kitu geus cenah babari nama dikir mah jiga adan kitu maksudna ieu dikir jahat jiga adan lamun adzan ayeuna salemur urang di dieu masih dia adzan masih dia adzan masih dia adzan masih dia adzan rame tarae tak ujir mal hawa jadi keheningan teh cek urang nama bakal rame dina arti jadi henteu sunyi tempat teh kampung teh yeuh pangajian rame kan kampung teh yeuh adzan ieu rame gitu dikira gitu lamun babarengan kitu urang di dieu dikir komod tina hiji halakoh tina acara mulut atanapi acara kumaha kitu babarengan bergema teh tah dikir teh leungit keheningan teh nu ayeuna asma Allah di agung-agung disebat-sebat hebat kitu coba lamun adan sorangan cenah karma adan sorangan aki-aki ona teh 800 kadunkeun wae kana reueung cenah aya ake ada gitu jadi kurang leuwih kurang ngadobrak jeung lamun carita ngadorong motor mobil we mogok ari ku sorangan mah hese kadorong tapi lamun bebarengan berjamaah tuh 2 3 maju tiga kitu cenah bidawu Imam Ghazali mah gitu wa kadzalika dzikru jamaahnya kitu deui taqtong dzikru jamaah ala qalbin wahid ari zikir berjamaah ayeuna kitu ala qalbil wahid keur ayeuna hatena hiji jalma komo lamun urang zikir berjamaah hate urang teh bakal aksaro taksiron bakal langkung seueur efekna pirokil hujub dina raraga ngaleungitkeun hijab-hijab wah urang teh asa karasa kumaha kitu teh keur dikir aya babarengan loba sangapung cenah itu yo komo lamun ngeunaheun geuninnya sok teu karasa Mang Usman eta nu bagian nu ngeunaheun sok ngeunaheun bareng kitu teh ngeunaheun sok hayang mung eureun teh biasana mun eureun teh asa hayang keneh kitu nu dahar gitu fa inna Allah syabahal qulub bil hijar sabab Allah teh nyarupakeun hate bil hijar jiga batu wa maklumun geus pada kauninga pada maklum annal hajaro layan kasiru illa bikuat di jamaatin ngaran batu mah moal bisa pecah lintang ti ku kakuatan berjamaah mustamiin kararumpul kabeh
aya batu teueulan ku kabehan di salalembur sakumaha badagna ge heuh beulah gitu. Hijab teh kana halang urang teh jeung Allah teh didobrak ku kabehan dikir ta babarangan insyaallah bakal aya na muka ala qadir satuna hijab. Lianna kuatal jamaah asyadu min kuat syahsin wahid, sebab kekuatan berjamaah itu lebih kuat daripada kekuatan hiji jalma. Ada orang mobil sorangan hese ka maju, tapi mun bebarengan wah tere. Intah geus beres ayeuna kaul Syekh Abdul Wahab. Qala Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Matbuli, irfa'u aswatakum bid-dzikri. Yo, ieu tina masih keneh ngabahas dikir jahar ya irpau narikeun naikeun anjeun kabeh kana suara anjeun kabeh nalika zikir sok cenah sing tarik dikir teh ulah pulaya pleye ila antasulalakum al jam'iyatu nepikeun ka hasil karanjeun kabeh nan al jam'iyatu perkumpulan ieu mah dikir lobaan ngariung lobaan pas dikir inallah ieu teh cenah ngariung naon gitu mah illallah rame cenah nu ngarieu bener ngaran jam'iyah kumpul teh itu tak oke sing tarik tapi tarik aturan tarik di sarua aya aturanna lain kogorokan teu puguh kal arifina seperti zaman marifat summa qala syari teras aya ngadawa ayeuna tukang nyarahan wa qala syuyukh pido syari terus ngaduh cenah pirang-pirang guru yajibu anal murid bidayati amrihi rafu sauti bidzikri wajib ke seorang murid tina permulaan perkarana itu si murid rob sautih naon rob sautihi ngangkatkeun suarana murid bidzikri kalawan dzikir pil mala dina perkumpulan jadi cek engge lamun urang pamit teu diajar dzikir akan kumaha kitu dzikir jahar kamalam keroba jelema macana hatayan khoriku hijabu sehingga bedah soek naon hijabna itu si murid. Jadi karena awal-awal pamiti belajar tarekat mah lobakeun dzikir jahar. Suma idza tamakana terus di mana-mana kongang pidikir tina dzikir. Kongang itu si ayana murid tina dzikirna wa ansa billahi taala jeung geus betah murid sareng Allah Ta'ala dunal holki ayana lain ka makhluk pahunalika la yasluh lahu mura'atu hadin minal makhlukin mangka tina itu ayana kitu ditu teh teu pantes keur itu murid naon mura'atu ahadin ngaraksahi jalma minal makhlukin ti para makhluk pala yahtaju ila rabbi sautin maka teu butuh murid keur narikeun suara ringkes nama ketika orang ayana geus dikir islami geus istiqomah geus ngarasa ngeunah geus lain pamiti deui kakara ulah tarik gitu pala ya taju ila rabbi sautin tintang teh mun keur acara-acara we biasa gitu kalau bajelema mah kudu biasa perkumpulan mah kudu dijaharkeun Faqala Abdul Wahab ngadu Syekh Abdul Wahab wen bagi ayakunal jahru biripkeun di jahar teh eta biripkeun pancet tadi kudu tarik tarik teh kumaha biripkeun cenah kabeh tarik lagi kudu ayeuna kitu lemah lembut dina harti kudu jeung aturan la ilaha illallah la ilaha illallah tarik tapi dengan aturan tapi mungkin illallah gogorokan mohonna teh kom juga ngaledek mah eta teu biripkeun nya nu aturan irama nu biasa di urang eta tarik teu naon gitu lain gogorokan teu puguh gitu Fainau idza kana bi gharikin sabab lamun ayeuna kalakuan idza kana mun aya itu jahar bi gharikin tanpa ayeuna ripik tanpa alon-alon tanpa lemah lembut gitu rubama ya taroba lahu pitkun terkadang bakal ayeuna mundak gede ngagedean lahu ka itu itu murid non patkun liang pibatni tina batina itu si murid
sabab cina lamun teu jeung aturan basa babarina mah nu aya bakal gede liang cenah hati urang teh dina hati bakal beki loba bolong nah hati teh loba lain ngabersihkeun teh paya taat tolu jaru atu antukna ya taat tolu bakal jadi anggur-angguran bakal sia-sia non jaru dikir jahana murid anase cenah dikir untukna teh efek da teu sesuai aturan qaluhu jullahum bidamijim aya aksaruhum qaluhu an abdullah bidaril hamzah liwajhi masukkeun hamzah kulantaran wajan fi'il qaluhu al ula al ala bi fatil ain wa dhammiha fatain jeung dhammah ain wa wa ala hatul mudhaf eta ala teh ngabuang mudhaf aya del ala ay arif wa syarab tegasna ayeuna kaluhuran jeung kamuliaan kama anhu kama bisa sakuma ayeuna na kita basa kalau mamazahin lapat mabazah ay wasitotin wasitoh lantara bayanahu wa bainallah antara murid jeung Allah wa huwa nu mana barzah teh ta asyaihu guru alladzi yuzilu anu ngaleungitkeun itu si syekh siladi anu ti murid al mawani kana pirang-pirang cegahan-cegahan hijab-hijab teh dileungitkeun teh ku guru bantuan guru alat hitam naun nyegah mawane atana pilati ka itu murid anil hudur tina hati kama qala badu man la syaikhlah fa syaikhus syaiton man arisa jalma eta la syaikhot aya guru eta maujud lahu kaitu man fa syaihu mangkari guru naman eta syaiton setan lamun jalma teu boga guru carita urang norekat dajar dikir gitu guru teu boga guru gitu guruna teh setan gitu nah guru setan atuh da matak cek tadi kudu boga guru tepan anu ngalingitkeun mawane ngahalangan urang ka Allah teh nu apal kan guru da guru mah geus ngalewatan jalan kan geus suluk teh ya pernah ngalewatan anu urang rek ditetean teh guru mah geus ngalewatan pangus nepi buat carita guru geus nepi tuluy balik deui guru teh mawa urang ngalewatan jalan nu baheula nepi ngkadi pan geus apal jalan teh tai ka di jurang tah ieu euy cucuk awas di dinya aya tai ieu tan lempeng ka di jalan ka dieu apa gitu mawane ngaranna teh jurang kitu teh tai apal guru mun pangijieun ieu teh geus apal gitu tak ketika jama ayeuna mun carita rek kalah tanpa guru rek jalan mana tuturkeun jalan mana gitu sedengkeun rek kalah teh loba jebakan-jebakanna kan loba jalan rumpilna ceuk tina ayeuna Minhajul Abidin mah aya akobah-akobahna teteanana gitu eta kudu jeung wah paling geus gitu ka Jakarta ka hiji tempat teh jeung wawu mah lah kalangsu. Jadi ieu teh sok loba sok dipukul rata ieu teh keterangan ieu teh man la syailah pa syai'us syaitan. Padahal teu kitu teh. Matak sok aya nu teu ngamunangkeun modelkeun ayeuna baca cek abi mah sah-sah wae da eta mah keur tina pak tasawuf pak tarekat keunana teh man la syai'. Ari modelkeun pak saperti urang keur tambah wawasan boga HP yeuh scroll macaan status anu sifatna keagamaan macaan hukum-hukum pikir dek disebutkan setan gitu teukeun aku ieu mah gitu teu naon aya manfaatna bat ayeuna ayat pertama turun wahyu pertama ge pan iqra kan iqra bismillahirrahmanirrahim kholat bacalah gitu sabab ku ayeuna maca ayeuna urang tambah ayeuna ilmu teh gitu. Seperti bacaan kitab gitu. Bacaan kitab. Ya ulah maca. Pernah ngaji teu maneh eta? Teu pernah. Atuh cenah meureun teu pernah boga guru cenah kitab henteu tong dibaca. Bet nu ngarang teh, nu ngarang kitab teh nulis ka radio teh supaya dibaca teh. Nu ngarang kitab, nu ngarang naon ilmu kumaha hayang dibaca teh supaya manfaat hayangna teh kurang dibaca manfaat hayang teh yuk diulah-ulah
Jadi pemahaman anak sok arenget kadinya teh man lah padahal teu kitu. Jadi ya mah man la syaikholah pasir setan mah kerpak ketika orang erek ayana kitu suluk ka Gusti Allah kudu boga guru gitu. Tak kitu maksudna kudu aya nu ngabimbing gitu. Buat hubungan maca jeung numbang bimbing naon maca gawe geus bisa urang mah tepan. Aya kudu boga guru pira maca. Cek wis bae teh meribet cenah sagagara kudu aya guruna sagala kudu aya guruna perkara-perkara leutik mah teu naon guruna ge. Dina hate mun urang ngaji mun sakabeh kitab kudu pernah ngaji pun ari meulah atuh. Penting ilmuna boga we macana bisa gitu we geus cukup. Teu naon aya dikiaskeun ulaina ge. Sanad mah cukup urang pernah ngaji, pernah masantren, pernah daya alat geus sanad. Kudu ayeuna setiap ayeuna emang saya namanya setiap ayeuna orang ngaji kitab teh bersanad beuna teh anu emang kitu harusnya gitu. Tapi ketika ayeuna orang bohna ngaji kitab teu pernah ngaji tapi udah bisa macam teu naon harus boga modal bisa macam ieu mah teu bisi kitu mah ulah-ulah kan. Ku ngaji geus cukup atuh ngaji. Eta tekan sanad kuat ngaji mah, eta mah sanad terkuat teh. Dan pedah di urang mah memang loba ulama ihtiyat, kehati-hatianna tingkat tinggi orang Sunda mah. Ulah salah balikeun guru-guru urang di urang. Rapi guru urang di Kaler, Wetan, rapi. Emang gitu. Halusnya emang gitu, itu salah, ada emang saya mah gitu. Kan ulahku keyakinan gitu, teu merek kelonggaran keur anu teu kitu maksudnya. Jadi kudu bijak hirup mah. Ulah nekan teh gitu. Orang boga pendapat kieu nya halus gitu, tapi ulah ayeuna nyalahkeun pendapat batur gitu. Pendapat orang bere pemasukan, pendapat oge nya gitu, pendapat itu mah gitu. Pendapat orang mah kieu gitu. Jadi ulah kieu tah nu bener mah ieu nu urang nu lain masalah saya tah. Teu mun kitu. Amil abdi. Pailam yajid lahu syaikhon kumaha cenah teu mangihan eta si jalma teh. Teu boga guru. Pal yuksir min dzikrillah taala bil labdi. Ngalobakeun eta man tina zikir ka Allah taala bil labdi kalawan ayana ngucapkeun hatta yasira Allah taala masyuda sehingga jadi Allah taala teh anu disaksi ku itu ayeuna kitu zakir. Wa hunaka yasihu alfatu tanalikana itu yasira bakal sah non alfatu katerbukaan kama apa Syekh Sya'roni sakumaha tekenan teh terus ngadu Syekh Sya'roni nyata cina kumaha bohna teh ayeuna hese zaman mursyid ayeuna mah oh geus tabaruk we lobakeun we dikir ieu mah dikir tabaruk we lain dikir suluk kitu harap berkah nepikeun ka urang teh musyahadah ka Allah cenah gitu tah eta bakal bere ketarbukaan aya wae kitu tanapi lamun tina bahasa ulama lain mah bahkan salawat mah teu gaduh guru ge teu naon sok sanaos gaduh guru gaduh sanad itu langkung sae kan carita teu ieu ge eueuh guruan salawat mah da emang Allah aya tos miwarang nyeurkeun salawat Kanjeng Rasul teu naon kudu aya guru-guru rek nu maksud nu geur maksud salawatna mangga wa qala idzan naqlan anil qaumi yajibu ala syai'i ayyamurul murid ayadkurallah ta'ala bilisani. Imam Syarani oge ngadawuh keur seorang syekh wajib kedah miwarang muridna dzikir ka Allah taala teh bilisani tulisana bisiddatin wa azmin kalawan ayeuna syiddah kuat tarik wa azmin jeung panjaman anu sae papatahan mun boga murid cekeutna sok geurit teh sing nya timiti narik la ilaha illallah
azmin hate sing bener si lempengkeun ka Allah pajaman kitu teh. Tadi kitu kan ku guruna teh. Paida tamakana min dalika dibanang geus kongang itu si zakir min dalikna itu sidah wa azmin. Dalam geus mantep ya geus istiqomah geus lempeng paniatanana ya muruhu kakara marentah syekh murid ayu sawiya bidzikri nyampurnakeun atanapinya nyampurnakeun itu ayeuna atanapi nyaimbangkeun atanapi ngakurkeun teu naon itu ayeuna murid bidzikri dina dzikrna baina lisani wa qalbi antara lisan jeung hatena lamun geus kalilaan taekeun deui si omongan jeung hate teh kudu akur eta ari mimiti mah sok sing tarik dikeuna dikir jahar la ilaha illallah sing alus paniatan kitu mimiti dikitukeun geus kalilaan lamun geus loba dikir geus niatan geus lempeng ayeuna mah ningkat antara nu diomongkeun jeung hate teh sing akur mun ucap la ilaha illallah hate ge la ilaha illallah mun ucap la ilaha hate ge ayeuna ngartikeun gitu nah ayeuna maknaan wa yaqulu jeung ucap syaikhul ka murid asbit ala istiqamati hadzal zikri netepan anjeun kana ngalangkeun ieu zikir kana ka baina yaday rabbik seolah-olah anjeun aya di pangaran anjeun abadan salawasna sok cenah terus seolah-olah Allah teh aya hareupeun bikol bika kana hati anjeun wala tatur ulah ninggalkeun anjeun adikra kana zikir hatta yasulala kamin wa halun sehingga hasil pikeun anjeun eta zikir teh naon halun tingkah sok cenah terus-terusan nepikeun kaboga hal nah tarekatna zikir aya hal aya warid kan hal teh tingkah aya hiji kaayaan hiji posisi anu mana urang lain tisasari lain boga nanya hiji boga hal kejadian anu can pernah ulang ngalami hal ngaranna teh semoga mah kombiasana hal mah mami hal teh sok datang heula warid perkara ayana nu datang ti Allah gitu. Mungkin tadina goplah jadi yakdo tadina didikir teh husu jadi husu eta teh suari teh timbul hal mungkin hal nama ngerasa ngeunahna dikir bohna teh atanapi hiji kejadian anu hese diomongkeun wa tasiru aduka kuluha jeung jadi anggota badan anjeun sarayana zakirotan tikir ieu mah geus carita hate bibir leungeun ngilu dikir nepikeun ka aya bahasa cek badul aulia sabulu-bulu ngilu dikir latak balul goplah teu narima itu ado al goplah anillah poho ti Allah taala ngilu dikir urang teh kumaha qaluhu pastakmila ayat adabi dzikri tegasna pikeun adab dzikir la'ana tariqal qaumi sabab sesuna perjalanan ayeuna hiji kaum eta sadahal adaba untuk karena itu tarik teh yang gitu ya ana tariqal qaumi nya bener sadahal adab ari panutupna eta tarik teh eta adabu adab walah matuha adzikru ari ayeuna pangrapetna itu tarik teh zikir. Jadi bungkusna adab pangrapatna dzikir para yatim munasjuha mal sampurna sulamanna itu tarik teh ila bima ing kalawan saddah jeung lahmah wa yakunu fi dzikri ala taharah jeung deui ayeuna zakir teh na dzikirna teh eureun kagok kamu bae lah bersikeun kagok terus tamat deh mekana wa yakunu fi dzikri ala taharah min hadasin jeung aya ayeuna nu dzikir teh dina dzikirna teh kaayaan suci ada nu dzikir boga wudu min hadasin buat tina hadas gede hadas ti kausin tina kotoran buahna teh sing bersih boga baju khusus sok kadinya bodas-bodas buahna teh muntas bae meuli tas bae paranti dikir kitu meh berkhodam meh ayeuna kitu jadi syahadah di akhirat yang urang teh tukang zikir maksudna teh kitu wa mustaqbilal qiblah bari nyalu kiblat in kana wahdah mun sorangan wa ila mun teu sorangan tahalaku yen halaqoh urang
ngariung dek nguriling dek ngumpul mencari tadi masjid kumaha wae wa muprigon li qalbi jeung ngosongkeun hatena mimasi wallah tina perkara santi Allah hatta layak tubuh dan ban sehingga teu nyuprih zakir kana dosa wala ukhron jeung kanu sejenna dunjan atuh wala tubuh dunjan teu nyuprih zakir kana dunya wala ukhron jeung akhirat nu aya na hate teh eueuh dunya eueuh akhirat nu aya ngan Allah wala sawaban teh ganjaran wala artiko anjeun teh aya kaluhuran wala wa inna ma yadkurullaha hubban fillah aing pasina nu dikir ka Allah teh kulantaran cinta we ka Allah motifna teh wa mukmidon pasti jana karena mahabbah ka Allah teu ngarepkeun dunia akhirat ganjaran Allah we adab nu dikir ya di samping nu tadinya kiblat teras deui wa mukmidon di ainahi meuremkeun kana dua sosana lianahu asra'u bitanwil qalbi sabab kitu cara teh leuwih cepet nyangan hate beureum dikir komit ainaika wa ali siapa takpan kitu tina riwayatna ali bido kanjeng meuremkeun anjeun kana aina kitu dua soca anjeun ngaluhurkeun anjeun kana lisan anjeun wakul ucap ka anjeun la ilaha illallah kitu ditalkin teh ku kanjeng Rasul Sayyidina Ali teh ketika panon dohir beureum ulah salah mata batin mah bakal muka sebaliknya ada biasana lamun ayeuna panon dohir muka biasana sok ese ka muka sok nutup mata batin eta sok beureum geuning nu ngadoa anu keur meditasi teh supaya muka gitu mata batinna wa yakuna makanu musliman jeung deui tempatna oge kudu poekan ulah wae cahaya gitu hatta law kana hunaka siroj sehingga lamun mah andai kata aya di itu tempat teh lampu apahu mareuman murid kana itu sir pareuman mun lampu cetrekeun lamun damar tiup in kana bi khosati nafsi lamun aya eta si murid teh dina kaususan keur dirina sorangan ieu mah khususnya teh sorangan aya mah tak kitu carana lampu poekan pas dikirna ayeuna beureum bari suci lempengkeun paniatan kitu wa yuhaqqiqu jeung nganyatakeun sa'al muhallilu jamanu maca tahlil alhamjata kana hamjah pas ayeuna maca dikirna teh sing ditahqiq dinyatakeun hamjahna teh Allah wa yamudul alifu madan tabi'iyan jeung deui ayeuna kitu manjangkeun itu si muhalil al alifa kana alif madan tabi'iyan kalamna tabi'i Allah lamun lapan Allah lamun la ilaha illa tas ya hamzahna sing ditahqiq sing nyata ulah ngambang la i mata suraya mah ebrek pisan suraya aya gini la ilaha illallah mun pernah kantos suping alun baheula pernah kantos malahan pernah talqin secara tidak langsung murid sulaya ya baheula teh anter aya teh orang soreang gini nu sok kasih apa sok tatamu sok uhubar jeung Mang Dede urang soreang urang hayang jarah gitu ngawea ka abi urang jarah cenah yu ka mana ka ditu cenah ka Suryalaya nya saya teh nya saya ngawe ayeuna ini bawa supir Mang satu Mang AA anu angkat ka ditu jarah heula ka makom di dinya teh ka Syekh Mubarok nu di luhur gini ramana abah anu barang bade uih aya nyebatkeun ulah ka uih cenah lebar mending ngiring talqin sakedap deui cenah lebar cenah tuh cenah seueur cenah japai kan cenah baja lemah teu bakal balik ngilu we talqin di dinya gitu aya alus manuk naon teh kakatuan ngilu dikir manuk ngilu dikir
balik kayaknya secara tidak langsung boga bagi sanad pedah tenuluy meureun kan saukur sanad wungkul gitu baheula ke zaman Pak Jejen pamit telepon maka pukul Pak Jejen teu wawah atuh harita almarhum Nagrog itu Sukabumi. Jadi ayeuna panjangkeun tah alif mat tabii la wa harakat. Aksara teh rek langsung saja teh naon. Mun dek leuwih la dek leuwih ngaran lonyepan. Wa yabtaul ha min ilah jeung matahkeun ayeuna si muhallil kana ha tina lapat ilah. Ilaha la ilaha hakna teh kudu kadenge lamun urang dikir babarengan dikir aya berjamaah atana mun acara teu cepet kecuali mun rek cepet mun rek cepet mah pilah wa uci disukunkeun mun rek tareh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilah mun rek tareh lamun rek nya se la ilaha tah jiga ieu ilaha wa yaskunul hajing nyekun kan si muhalil kana hati lapat Allah illallah wala illallahu wala illallah wa yajru ra'sahu bimadiha minas surah jeung narik itu si ayeuna kitu muhalil ra'sahu kana mastakana bimadiha ku cara manjakeun ha minas surah ila di magis ra'si ti mimiti ayeuna bujal nepikeun ka polo atau nepi otak sirah ieu ditarik kusirah ya pas sirah teh nah ieu teh urang teh salah dibayangkeun la teh lapat la teh na bujal ditarik ku urang set la nepikeun ka dieu lamun rek di jeroan maksudna teh ieu teh awak ieu teh jasad ieu teh la eueuh urang teh eueuh termasuk ilaha pangeran eueuh ka urang sorangan ge eueuh we la eueuh maksudna teh kitu ku jerona mah gitu wa yamilu ra'sahu jeung ayeuna nyondongkeun muhalil kana mastakana ila jihatil yumna kabelah katuhu tuluy ka katuhu bila kalawan lapad la tuluy ka dieu kitu kadieu bari condong ayeuna ka katuh la kitu kadieu bila kalana pada wayajiu bi ilaha malikeun ayeuna mahalil kulapan ilaha ila jati sore belah dadana la tahanap la kitu la itu ilaha kana dada kadieu ilaha kana dada ieu dada wa bi illallah kula pada Allah ila jati Allah kana hate illallah kana hate iya hate jadi la ilaha illallah gitu wa ya aliyasar mana jatuh qalbi teh belah kenca wa yadribul qalba jeung mukul neungeul mahalil kana hatena bi qol illallah gitu ku dawahan lapad ilal dihentakkeun illallah pan seolah jiga batu teh jiga nunggulan batu hate teh urang naon ayeuna syirik wae sok ujub wae teungel ku urang ku illallah sia teh diri nafsu goreng ayeuna illallah aya dengan Allah turban koyan kalawan ayeuna pukulan kuat litanzulal jalalah supaya turun naon aljatu kagungan Allah ala qabi kana hate supaya dileungitkeun roraila hate nu aya kaagungan Allah nanti patahriku sairul khawati radiah maka bakal kaduruk naon sairul khawati radiah sasesana khawatir anu ayeuna handap kotor wa inna tutlab hadil kaifiyah aing pasnya disupri ieu tingkat teh ditamrul kalimah musyarrafah supaya ngalewatan kalimah nu dimuliakeun ala topil khamsi kana latifah anu opat matak adabna lamun geus dikir ulah minum kan geus dikir wah kang nginum antepkeun heula
sabaraha menit sabaraha jam sabab watakna dikir mah panas mata kulantaran panas kudu aya peredam mata peredamna ketika ayeuna dikir mah berbicara tarekat sok jeung sholawat nah lamun qadiriyah jeung ayeuna teh sholawatan halu lamun naqsabandiyah jeung tunjina geus puguh ayeuna sholawat al-fatih mah lamun eta nah sholawat al-fatih dijadina. Jadi supaya ayeuna merana kana latifah nu ieu cenah teh supaya ngaliwat lapat teh kana latifah. Di Al-Qur'an teh aya latifah. Wayan latifah nu mah teh latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfa. Gitu. Oke. Sebelah dia kalau jelasna teh sebelah mana? Wa yusfi zakiru jeung ayeuna ngabeningkeun nu dzikir hala dzikri qalbahu karena lika dzikirna teh kana hatena mustahdirun di mana bari ngahadirkeun makna hatta ka ana qalbahu sehingga salah hatena si nu dzikir teh wa azzakir eta nu dzikir wa wa yasmuhu bari nu dzikir teh nguping kana eta dzikirna eta hate sing ayeuna bersih hadirkeun ayeuna makna saolah-olah ayeuna heueuh hate nu keur dikir teh lain urang jiga nu ngomong sorangan hate teh bari urang nu ngadengikeun ari mimiti mah urang nu dikir teh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kalilaan mah asa urang nu ngadengikeun hate nu ngomong ayo kitu sasaran man lam yakun al-fatihah.